Wa qauluhu sareng ari ucapan musannif al muwafiqul ula lafat al muwafiqul ula ai li iktisabi asbabil ula tegesna kana ngusahakeun kana pirang-pirang sabab luhur darajat ka taati saperti taat lillah Allah ka Allah wa taati jeung wa taati rasulihi sareng taat ka Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ma'al mahabbati sarta cinta atamati anu sampurna lahuma ka Allah jeung ka Rasul wa taufiqun sareng ari taufik eta manahu ari mana taufik lugatan dina mungku lugat eta muwafaqatu syai'i ngakuranana suatu perkara li syai'i kana suatu perkara cek lugat wastilahan sareng dina munggu istilah eta khalqu qudrati taati diciptakeun sifat taat bahasana gitu aya nu ngabasakeun khalqu qudrati taati diciptakeun mampu kana taat ya wada'iyati sareng diciptakeun anu ngajak ilaiha kana taat bil abdi di hiji hamba fal kafiru mangkari jalma kafir eta gairu muwafakin anu teu diparin taufik jalma fakir mah teu diparin taufik li adami da'iyati karna eueuh anu ngajak pihi di ieu kafir wa yashhadu jeung nyaksi lidzalika kana itu li adami da'iyati fi pal kafiru gairu muwafakin li adami da'iyati fi behdina behdituna khalqu qudrati ta'ah wa da'iyah ilaiha bil abdi naon qauluhu ta'ala dawan Allah ta'ala faman mangka arisa jalma eta yurid ngersakeun sa Allahu Gusti Allah ayu diahu kana yen tanuduhkeun Allah ka ieu siman kana yen maparin hidayah yashrah ngalapangkeun Allah yashrah mangka ngalapangkeun Allah sadrahu kana hatena ieu siman lil islami kana Islam sehingga bisa narima Islam atuh kitu mah kesimpulanana jalma kafir mah memang henteu diparin taufik sabab eueuh nu ngajakna ke gitu. Memang teu dikeresakeun dituduhkeun kana Islam teh ayaj'al tegasna ngajadikeun Allah daya tahu kana pangajakna ka ieu si man wa rabbatahu jeung kana resepna ieu si man wa mahabbatahu sareng kana cintana ieu man ilaihi kana Islam aya nu ngajak kana Islamna itu aya rasa resepna aya rasa mahabbahna berarti eta dipaparin hidayah ku Allah may yuridillahu ayyuhdiyahu yashrah sadrahu lil Islam ta yashrah sadrah teh ay yaj'al da'iyatahu wa rabbatahu wa mahabbatahu ilaih itu qala ba'duhum la hajata teu aya hajat eta maujud ila ziyadatin kana tambahan wa da'iyati sareng kana da'iyah ilaiha kana taat dina definisina gitu cukup nya khalqu qudrati taat cenah gitu
Teu kudu aya tambahan cek ba'duhuma definisi tina taufik. Li anal muroda cek ba'duhum karena sanyana anu dimaksud bil kudrati kalawan lapad kudroh eta al aradu sifat eta al aradu sifat al muqarinu anu ngabarengan ieu arad li taati kana taat. Cek ba'duhuma khalqu qudrati ta'ate diciptakeun sifat anu ngabarengan kana taat. Wal mugoronatu sareng ari mugorona ngabarengan taat eta mabkudatun anu dikosongkeun nu dieuweuhkeun pil kafiri di jalma kafir. Atu kesimpulanana palayakunu mangkan tebukti kafir eta muwafaqon anu diparin taufik gitu. Da teu diciptakeun sifat anu ngabarengan kana taat. Wa qauluhu sareng ari ucapan musannif hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Ayafi tegesna nyumponan ieu hamdan bi isanihi kana kaalusan Allah wa birrihi sareng tegesna kaalusan Allah al kamili anu sampurna. Wa yahtamilu sareng ihtimal naon annal murada zanyana nu dimaksud eta yuqabilu ngabandingan ieu hamdan wa yukafi'u sareng tegesna mantaran ieu hamdan birrahu kana kasayan Allah wa atiyatahu sareng kana paparin Allah wa hadza sareng ari ieu eta bihasabi zahiri tetep ku ngitung-ngitung anu zahirna. Wa ila jeung lamun henteu annal murad atawa wa ila jeung lamun henteu bihasabi zahir kadinya wa ila jeung lamun henteu bihasabi zahir fala yastati'u mangka henteu mampu sahadun saiji jalma ayu jazia kana yen tang ngabales ahad ni'amahu kana pirang-pirang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun maksud yuwafi birrahu al mutakamila dimaksud ngabandingan jadi puji anu sesuai sareng kasayan Gusti Allah eta teh hanya ngitung-ngitung dohir. Lamun teu ngitung-ngitung dohir nama da moal aya jalma anu mampu ngabales kana kanikmatan Gusti Allah. Wazalika sarang ari itu madgur fatina wa ila falayastati wahadun eta li adami ihsaiha karena teu kaitung ni'am wahasiha jeung kesna jeung wahasiha jeung teu karingkesna ni'am. Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu jeung lamun ngitung-ngitung anjeun nikmatallahi kana nikmat Allah la tuhsuha mangka teu bisa ngitung aranjeun kana ieu nikmat. Al i'rabu ari i'rabna eta alhamdu ari lapad alhamdu eta mubtadaun jadi mubtada. Walillahi sareng ari lapad lillah eta muta'alliqun anu cumantel bi mahzufin kana anu dibuang. Khobarul mubtada'i anu jadi khobar mubtada. Al muwafiqu ari lapad al muwafiqu eta sifatun sifat lilabdil jalalati kana lafad Allah. Al muwafiqi atuh ari lapad al muwafiqi eta sifatun sifat lilabdil jalalah. Walil ula sareng ari lapad lil ula eta muta'alliqun anu cumantel bil muwafiqi kana lapad al muwafiq. Qala musannif fi syarhi dina syarah wal ula sareng ari lapad al ula bidomil aini kalawan domah ain
ula eta jamul ulya jamak tina lapad ulya ay arifatu tegesna luhur taknisul a'la nya eta muannas tina lapad a'la mudzakarna a'la muannasna ula muannasna ulya nya muannasna ulya jamakna ula cenah kitu muzakkar a'la muannas ulya jamakna ula wa yajuzu sareng meunang naon ayakuna bukti al ula eta maftuhal aini anu difatahkeun aina mamdudan bari dipanjangkeun. Nah, artinya dipanjangkeun di alif taknis mamdudahan ala wazni samai netepan kana wazan sama bimakna rif'ati kalawan makna rif'ah wasyarofi jeung makna syarof rif'ah luhur syarof mulia fa'ala hadza mangka netepan kana ieu huwa ari ala berarti maftuhal ainnya huwa ari alai maka hamzah ujungna huwa ari alai eta mufradun mufrad wa qasruhu sarang ari qasorna lapad al ula dina bet al ula eta lil waqfi karena wagob cenah intaha beres ieu kaul hamdan ari lapad hamdan eta maf'ulu mutlaq maf'ulun mutlaqun maf'ul anu mutlaq maf'ul mutlaq lil hamdi kana lapad hamdi yuwafi ay lapad yuwafi eta fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' marfu'un anu diropakeun bidommatin kalawan dhammah muqaddaratin anu dimuqaddar ala ya'i kana iya mana'a kacegah min duhuriha tina zahirna dhammah atau mana'an nyegah gitu mana'an nyegah min duhuriha tina zahirna ieu dhammah naon asiklu berat atau asaklu berat nunikeunana cenah gitu yuwafiu berat cenah matak mana amin zuhuriha asiklu atau asaqalu matak yuwafi baelah cenah di muqaddar irobna marofa sabab fi'il mudhari hiji teu kantelan ku amil nawasib dua teu kantelan ku amil jawazim otomatis fi'il mudhari mukram gitu kalawan irob rofa wa fa'iluhu sareng ari fa'ilna ieu lafad yuwafi eta yaudu balik fa'il ala hamdan kana lapad hamdan biruhu ari lapad biruh eta birahu ari lapad biroh eta maf'uluhu maf'ulna mana tadi deh ieu lapad yuwafi wal mutakamila saya lapad mutakamila eta sifatu sifatna ieu birro walipuh sareng ari alif lapad al mutakamila eta lil itlaqi karena arah-arah itlaq gitu al mutakamila maka aya alifan ta eta alif itlaq disebut nanti wallahu a'lamu bishawab.